Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dia abdi bade nyarita anu judulna kuda hade budi. Dicaritakeun aya hiji maung anu geus kolot katambah keur geuring ngaleungseut di handapeun tangkal akai bari gegerungan. Sato-sato anu harita dinyenyeri ku manehna ngarieu anu keur gegerungan tea ceuk munding. Sia make gegerungan rek nyambat ka saha? Moal aya nu nyaaheun ka maneh mah sato jahat. Ningali kalakuan munding anu kitu, sakabeh sato-sato anu aya di dinya sadeuri akeuy-akeuyan. Kabeh sato anu di dinya ngaheurikeun maung anu keur sakarat. Kajaba sakada kuda nempok kabeh sato galumbira ngan manehna ngan ukur gogodeg ceuk domba. Nang sakadang kuda ngadon gogodeg, lain teu je tah si belang make sampean. Lain baheula si belo ditekuk tambal kuda. Kaula mah teu ngewak ka kalakuan si maung teh. Ngan waktuna ayeuna mah keur gering parna, manehna keur sakarat, sakedeung digig paeh. Kuduna mah hewan anu keur sakarat teh ulah dihareureuykeun kitu. Ceuk batur mah rajin aya kawani kanu keur sakarat. Ngadenge omongan kuda anu kitu, sakabeh sato anu di dinya langsung patilaleo kaleuweung deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.